tah kudu dibejakeun mah ieu teh kebon teh nu warisan ti aki aa. Duh menelega geningnya A. Nya neng tah ieu teh warisan ti kolot aa. Lamun jaga aa kawin jeung neng heug aa maot ti heula omat ieu ulah dijual. Naha A? Nya ada nu batur. Si koplok kana sedengekeun. Neng, Hah? lamun jaga neng jadi nikah jeung abdi ye, ieu teh kebon bolet neng ye. Kita warisan neng. Tah jadi lamun jaga neng nikah jeung abdi, ieu teh kabeh jang neng sadayana teh. Aslina. Asli. Jeung neng, lamun akang mau teh heula omat ieu kebon bolet nu ieu teh ulah dijual neng. Naha? Udah kebon batur goblok guys. Do, Woi. aya kabar cenah maneh rek kawin deui heuh. Heuh, Pak euy, hana urang teh bingung ieu teh. Bingung kumaha? Beda, Pak euy. Beda naon? Bedana teh usia. Itu kolot nu urang rada ngora keneh. Keun bae beda usia mah teu jadi masalah, Do. Anu jadi masalah naon? Yang penting mah ulah beda alam. Duh, neng peyem nih asa gelis-gelis teh nya. Terek kawinnya orang teh kedeng deui. Muhun A, abi kita sekiat hoyong gara-gara. Pokona mah neng mah bakal senang weh kawin jeung aa mah hayang naon meuli mobil Pajero, meuli tanah pokona Bener mah. A. Asli aa mah. Neng, tong daek. Nu geus ditinggalkeun sia mah. Ngan hayang nu bakana hungkul anjing. Orang kamari geus uli ka dieu nu aro sasaha. Aman teh? Oh iya jeung ieu, Pak. Wah. Punten A. Nah? Pami jalan ka Batu Kuda sabaraha kilo deui nya? Aya 10 kilo mah. Sekira-kira teh sabaraha sakilona? Lain kieu. Tenggelam lah. Lain maneh bagian leungeuna. Maneh bagian sukuna. Anjing urang Lupa. gotong ya. Anjing cuma tuh mah. Urang mana karo anjing. Ampun ampun. Teh hui naon? Neng, ieu teh huwi Cilembu, Neng. Tuh, tingalikeun saenya. Cing hoyong apa? Wios di Kore? Sok we kore are hoyong terang rupa nama neng teh tuh. Nah, ieu bageunya. Nah, hui teh asa geunya ieu mah. Mu neng da ieu mah hui akang coba ku neng mah tuh. Dok, kunaon mana nih we huntu geulah anjing. Heuh, bieu teh urang geus dahar jeung hayam, Pak euy. Terus kunaon gitu? Kanangna nyelap anjing. Anjing dihakan jeung kanangna. Gimana ya? Astagfirullahaladzim. Sanaon kamu kada diajak-ajak. Iya bun, neangan duit, penting teh, abis teh neangan duit, jadi 5 juta tapi eueuh. Iraha. Masa penting, nangimpi, nanti di dia. Sia, hanasku aing didengekeun sugan teh heueuh. Coba Pak, Ayo maneh kamari ka mana? Keur pembegan MBG teh datang. urang teh gering bos, Gering naon? bagus modal. Bisa periksa ke dokter. Enggeus bos, Ke dokter naon? spesialis mata. Lagu. Lamun rasa modal perkena ka dokter kandungan sia teh. Banyak bos, cager moal. Nya mah goblok sia mikir bae anjing. Ya. Nyari sare we yang dagang. Yang kita sare. Terus kita tukang baca ku hayam ya, ku hayam. Wah, tuh bun pan hayam lagi si pencit. Bule, Woi, pemajikan orang mah anjir susuna wadag dah. anjing resepnya dong sebadak gitu Oh, mah. atuh. Aing mah teu ngarti da euy. Naon teu ngerti naon? Itu susu teh nah leutik wae teh. Susu abi mah letik-letik oge yang mau ditaekan ku Mang Boleh pasti ngesang. Anjing. Bun. Naon? Nah, ti heula teu terus kawin jeung juragan sawah. Rasa kawin jeung abi. Heueuh aya hiji jelema teu satujueun. Emang saha? Bapana nu satuju, indungna satuju, manehna satuju. Teh hiji jelema tapi kesebeuleun. Emang saha bun? Pamajikanna. Bun, mana tuh ngomong niukeun susu?
Ya, Make wadah atuh. gerak tuh. Ya, Astagfirullahaladzim. Gelas. pansarua ini wadah. Imah putang atuh. Wadah susu. Udah reka mana? Nah ayo orang di mana? Teh nongkrong aja dia di dinya aduh. Udah kumaha pan ieu teh poe Minggu, berak ngajak jumahan. Pan bagian pangaosan ibu-ibu atuh. Nah mau udah balik deui. Oh, nah sugan teh poe Jumaah ieu teh teh poe Minggu bagian pengajian ibu-ibu ke. Gas, maju lalaunan. Asli nyai ka mana? Guys, lagi lalaunan. Sakit pengen HP pagawean di sore we, ayo. Kaos. Kan? Kaos kan? Oh jangan. Bicara kaos ya dia. Boro-boro kaos untuk lah. Oh, jadi untuk kan? Oh, ya tuh. Makanya. Kaos. Lu kan enggak siap apa ngomong karos gitu. Nah, aing untuk siap. Apa nabi dagang kaos kan? Oh, nah dia karos gitu atuh. Oh, akan kasih niran. Oh. Wah, hampura tuh Bang ya. Kaos. Mun, cik pengen kopi atuh. Bung lila. Lila naon piranyeun kopi? Encan melakna, encan panena, encan nyeuna lila. Bun. Fungsina lilin heuh. Salian ti dipake ulang tahun jeung nyangan aliran. Dipake naon deui tah? Abdi nyaho ya? Naon? Ngepet. Punten ibadah Tumaros tabung sabarahanya. Oh, tabuh 3 ah. Oh, hatur nuhun atuh anya. Mangga. Digoreng patut awewe teh eta. Saring teh. Digoreng patut eta awewe teh. Astagfirullahaladzim, Bun. Naon? Pangajaikeun mie bising tutung. Oh, jadi itu make benang kieu, benang pasur. Bule, Oi, rek ngawin inoy teh geus siap naon? urang mah can boga persiapan noy euy. Hari imah geus siap can. Acan no can siap noy euy. Ai duit geus siap can. Duit ge can siap noy. Terus sia rek ngawin aing geus siap naon? Abi mah geus siap kanyu teh tempur jeung noy asli. Ya, mangga. Cik, atuh euy kali-kali mah dahar teh jeung nu meunah. Cik, atuh euy kali-kali mah made duit teh sing de. Hitungnya diajar. 5 dicanak 4 jadi Jempol, Bun. teteh teh boga donat 5 dimakan 4 jadi Waret, Bun. diem. Teh pan rukun iman teh ya genep. Aya nu kahiji 2 3 4 5 genep. teh pan teteh teh kudu sehat. Jadi teteh teh kudu loba emam 4 sehat 5 Genep. jawabnya teh sato naon anu emamna jukut. Domba. Pinter. Ayeuna jawab deui. Sato naon anu sok kaluarna tengah peuting. Babi ngepet. Ya, kata-kata hari ini dong. Katakan hari ini Bismika Allahumma kaya, sawah lega, kontrakan loba, pamajikan 5. Duh, aing marah rungsing di imah teh euy. Langsung kunaon tuh, Dok? Aing balik gawe eta pamajikan nih menit seri-seri acan. Euy, duh, Pan ku aing perbedaan lo sia teh. di bejaan naon? Lamun kawin jeung kuntilanak anjing jadi loba seuri.